أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Masya Allah, lu tak cekolot bae lah badi ibasing ada lamun beri tahan ngarusak, tapi lamun cucurut ulah. Kolot bae lama kau situ cucurut ulah sia udah sok pengen cucurut. Ulah, sebab naon? Nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah. Sugannya nama beukieun ka begabah teh cucurut mah. Sugan cucurut beukieun ka kitu naon teh nya nama. Ka daging teu beukieun cucurut mah. Beukinangan sakadar ka tulang doang. Ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong, eta teh cucurut kadinya. Diseseupan ku cucurut, cak cucurut teh ngadoa, ya Allah ya Rabbi, inu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti, tingkatkeun rizkina Gusti, lantaran nyana dahar daging abdi kabagian tulang na Gusti, paningkatkeun. Tadi doakeun ku cucurut. Doa aja lemah geus teu malah lanjur, ya kiai-kiai kabeh korupsi malulu. Ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat biasa. Mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh. Ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang. Mun beurit paehan sebab ngarusak beurit mah. Beurit paehan. Emeng eta binatang nu suci. Lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae. Ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae. Emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya mah tasar eta keur ngadoa. Siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia. Mere cara eta teh keur ngadoakeun. Deulekeun ge dina kitab coba dengan hikmatna ge we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu henteu apal sebab eta bahasa emeng. Mun dibahasa urangkeun gos gitu ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah abdi cicing di mamana mati lo kabagian, tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae. Waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata. Ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese. Urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese. Tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang. Urang malik kesel deui. Fitrati wa biya libadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin. Makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله أعلم بالمرض والقلوب pada alih sirakabe anjainakum waktu nyelamatkan isunakum ku min sirakabe wa fi qiraati anjanakum
wa fi qiraatin ing dalem lan iku tetep ing dalam qiraat siji maut lapat anjakum nyalametkeun ya Allah ing sira kabeh min ali Firaun saking pirang-pirang kaum Firaun yasumunakum kang pada nyiksa ya alu Firaun kum ing sira kabeh yukallifunakum tegese nyiksa ya alu Firaun kum ing sira kabeh wa yudhikunakum lan nyicipakeun ya alu Firaun ing sira kabeh su'al azab ing alana siksa asyaddahu tegese sangetes azab wa wala nuti azab iku yuqatiluna abnaakum kumataini ya alu Firaun kabeh ing pirang-pirang anak lanang sira kabawa yastahyuna lan pada nguripaken ya alu Firaun yastabaquna tegese ameh netepaken ya alu Firaun nisaakum ing pirang-pirang wadon sira kabeh wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalam mangkono ail inja'i ail azab tegese nyalametkeun atawa siksa balaun utawi bala in'amun au ibtilaun tegese in'am parina nikmat atawa cocoba min rabbikum azim saking pangeran sira kabeh kang agung afala tata'izuna natah maka ora narima kaurukan sira kabeh pacan cahuna amakultum maka narima kacegah sira kabeh saking barang kang ngucap sira kabeh saking emak wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين Allah alam bimaradi wa wa'adalanna janjikeun sunagung dialipin kalawan nganggo alif wa'adna waduh nahalan oranana alif Musa ing Kangjeng Nabi Musa salasina ing 30 lailatan wengi nukallimu ing dan tiaya tegese kang bakal warasan isun agung ing Musa ing dalem narika dari matutuge ya salasina bi aya sumaha kalawan yen tah puasa ya Musa ha ing salasina wa hiya dzulqa'dah lan utaya salasina lailahi bulan dzulqa'dah Fasamaha maka puasa ya Kanjeng Nabi Musa ing 30 falamma tamat maka samang-samangsa sampurna ya 30 ankara maka inkar ya Musa khulufa famihi ing mambu cangkeme Musa pastaka maka nyiwak ya Kanjeng Nabi Musa Fa'amarahullahu bi'asaratin ukhra maka marian tahuing Kanjeng Nabi Musa sapa Allah kalawan 10 dina kang wewene yukallimahu bikhulufi fa'amid rapun yantara rasa di Allahu ing Musa kalawan mambu cangkeme Musa kama qala ta'ala kaya oleh ngadawu Allah ta'ala wa atmamnaha bi'ashri lirnya berdakan sunagong aing salasina kalawan 10 min Dzulhijjah saking bulan Dzulhijjah Fatama miqatu rabbi maka sempurna apa waktu pangerane Musa waqtu wa'di tegese waktu janjine Rabb bikalami iyahu kalawan rarasane Musa kalawan rarasane Rabb iyahu iya Kanjeng Nabi Musa 40 hale 40 halun yaiku dadi halailatan apa lailatan wengi tamyiz yaiku dari tamyiz wa qala Musa lan ngucap sapa Kanjeng Nabi Musa li akhi kadua dulur Musa Harun nyatane Kanjeng Nabi Harun inda zihabi ilal jabal ing dalam nalika lumakuna Musa maring gunung Tursina lil munajati kena arah munajat ukhlufni ngucap ing lapan ukhlufni
angken teni sirah haruni isun kum khalifati ana siraiku dadi khalifah ingsun fi qaumi ing dalem kaum ingsun asli amrah lan maputaken batutaken sira ing perkarana qaumi wa tattabi' sabilal mufsidin lan aja anut sira ing dadalan kang ngarusak kabeh bimuwafaqatihim kalawan ngamuwafaqatane mufsidin alal ma'asi ingat tase pirang-pirang maksiat ingat tase pirang-pirang maksiat Kanjeng Nabi Musa begitu berangkat babarengan jeung kaumna menuju negeri Mesir anu geus dipersiapkeun ku Kanjeng Nabi Musa. Persiapan kanggo jadi pengganti Raja Fir'aun anu geus teu aya di permukaan dunia. Tapi dak dumadak aya kanehan sebahagian kaum Kanjeng Nabi Musa anu sakitu ditutur-tutur diiring-iring terus ku Kanjeng Nabi Musa teh dirapi-rapi akidahna tetep ketika lewat ke hiji daerah anu kaumna nyembah ka batu ka patung endahan ngomong ka Kanjeng Nabi Musa, Musa coba atuh kami bere pangeran cara itu tuh kami hayang nyembah ka pangeran nu kadeuleu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun masyaallah. Kanjeng Nabi Musa teu beres pikir Kanjeng Nabi Musa diiring-iring dituntun-tuntun di dakwahan terus bae ketika leureun jelema sujud ka batu endahan men tanyana pangeran kos kitu cak Kanjeng Nabi Musa maknya aing kudu neangan pangeran sarian Allah sedangkan pangeran Allah teh faddalakum 'alal 'alamin anu geus meger kurnia karanjeun kabeh di zaman anjeun ayeuna maneh teh dibere kalaluginaan ku Gusti Allah beuh pohara jasa ye make jeung hayang pangeran salian Allah atuh nanaona mantak lamun urang kuari dakwah cel di ditu nyembah ka patung ulah kaget belah ditu anu mangeranan ka batu jeung Nabi Isa dianggap pangeran, Siti Maryam dianggap pangeran. Belah ditu deui. Gitu nu mangeranan ka si buta. Mangeranan ka kayu kabatulah kaget. Ieu Kanjeng Nabi Musa mah Kanjeng Nabi jana mah nabi. Kaum Bani Israel tadi omat-omat kadenya kade pangeran teh hiji Allah nu ngadamel langit jeung bumi beuh di hareupeun Kanjeng Nabi Musa mohon berangkat nyebrang jeung Kanjeng Nabi Musa melalui mukjizat blak laut dibelah ku Kanjeng Nabi Musa make tongkat kadeuleu eta mukjizat teh karasa ku jana nu ngarasakeun aju bunganya Nabi bisa nyebrang Firaun mah kanyut dikerem ku laut Kulzum beserta kaum-kaumna iya kan nyau kadeuleu ku mata sorangan berangkat menuju Mesir sebagian geus aya di Mesir sebagian deui masih di jalan keneh ieu nu di jalan anu neureu ka pemandangan jelema nu ibadah ka patung endahan ngomong ka Kanjeng Nabi Musa coba panggieunkeun patung kami cara itu. Teu beres pikir Kanjeng Nabi Musa. Jadi cak Kanjeng Nabi Musa nanaonan ieu. Tah nu mantak dilanjutkeun pan Gusti Allah teh wa faddalakum 'alal 'alamin. Gusti Allah teh anu mere kurnia karanjeun cak Kanjeng Nabi Musa terhadap alam kurang kumaha heuh
kaum eling ingat eling coba ge ya dengekeun kumaraneh kabeh manya kudu menta pangeran tina batu manya kudu menta pangeran teh tina kayu eta mah makhluk teu boga boro-boro jang urusan urang bukunya nana ge disungsempkeun kurang nyungsem kunaon cek Kangjeng Nabi Musa itu ge batur tuh hayang pangeran nu beude aya anu sedeng aya nu leutik aya geuraheun bae meureunana jaka deuleu bisi hayang ka mana di pangeran di kantongan pan ku urang aduh cek Kangjeng Nabi Musa jadi kabaling kieu ya wa anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab cek Kangjeng Nabi Musa he kaum maneh teh kudu araringet deuleu dengekeun ye hiji iz anjaynakum maktuna Gusti Allah nyalametkeun ka ranjeun kabeh min ali fir'aun ti fir'aun beserta kaum dan sangat biadab kabiadabanana yasumunakum su'al azab nyiksa ka ranjeun nganiaya ka ranjeun dengan siksaan-siksaan wah raja asyadda teu inget maneh kana kasalametan eta maneh teh baheula teh dicaci dimaki dianiaya disiksa ku Firaun teh teu karasa penyiksaan teh kaban masih kena terasa di mata masih kena kateuleu yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum pamajikan maneh lahir ka dunia ditarungguan kapan ku ponggawa Firaun lamun lahir lalaki kapan diharapkeun maneh dibunuh harita kena dicacad teu karasa eta teh kapan nu nyalametkeun teh Gusti Allah wa yastahyuna nisaakum lamun lahir awewe kapan diantep ambalaya awewe lahir lalaki bodoh cacan lahir lalaki lahir awewe agap berikut jeung pamajikan maneh kapan diantep ieu penganiayaan Firaun terhadap anjeun teh cikene kadeuleu keneh kumata kararasakeun keneh yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa bidzalikum bala'un min rabbikum adzim apan dina pasalah eta urang disalametkeun ku Gusti Allah baheula disiksa eta teh merupakeun satu nikmat jeung satu cocobat ti Gusti Allah nikmat urang disalametkeun baheula dicoba eta teh kapan ti Gusti Allah min rabbikum adzim nah maneh teh make jeung pala tataizuna apala tataizuna maka henteu ngajadikeun di jero hate maneh teh sebagai izo sebagai mauizah sebagai piwuru lamun eta dijadikan sebagai piwuru inget maneh atuh patantahuna ama qultum jempe cicing atuh maneh teh ulah sok naroromong meta pangeran tina batu buang ka amat kurang kumaha Kangjeng Nabi Musa eta dakwah teh nya nama teu hayang amplop dakwahna teu hayang berkat sugan kabita ku cau koneng atuh henteu atuh komo si eta aduh anu geus memang dia azaman di imah lagi ngazam hayang itu atuh beujeuhna bae lamun kaumna tetep judi bae beujeuhna bae lamun kaumna tetep bae maling beujeuhna bae lamun pamarentah tetep bae korupsi dan nu ngadakwahanana ge horenganan hayang anu kesempatan doang mun diajak kerja sama mah kiaina ge diajak korupsi atuh siap-siap bae ngaruh kesempatan bae nya buktina aya kesempatan mah duit sholawat ku jana tetep ditikal bae tetep ditilep bae kuari aya kiaina lah moal dideulekeun ku aing pokona aya bae lah tuh sia mah deuleuk ka dinya kabeh pugu sia tuh kan Kanjeng Nabi Musa dakwah dan nyaan gagah jasa tangan besi siap ya nama dek ngadu jajaten siap caritaanana geus luar biasa pinuh ku hikmah tapi tetep bae wayah moncor mah moncor bae ta kaum masyaallah mata kula kaget urang lamun teu ngaji tasawuf mah bakalna urang teh nyeri bae kana hate nyeri kana hate lantaran lamun teu ngaji tasawuf mah urang kurang membenahi diri ketika urang ngaji ilmu tasawuf tenang wayah dakwah bae
Adapun anu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun lain urusan urang urusan Gusti Allah. Tenang ketika orang balik, ih atuh aing mah jeung Gusti Allah. Waya dakwah wae aya kesempatan mah. Jeung lalugina mangga teh teuing, adapun nurut jeung teu nurut lain urusan urang. Ieu mah ketika urang dakwah aju teu nurut. Hai, sia ku goblok-goblok deui, aing kurang kumaha. Sia nurut atuh ka aing. Aing sakitu ngaji terus bae ka sia, aing kurang kumaha. Wayahna atuh sia narurut ka aing. Ieu mah masyaallah sia ku teu nurut-nurut teh aju nyeri hate urang. Nyeri hate, ieu cilaka. Urang jadi kiai, kemudian urang nyaritakeun, "Hai dulur, ieu lebaran, urang nurut bae yeuh nya ka pamarentah. Ya urang mah atulah sakieu ayana." Urang narurut bae mah tak kunaon. Ya ieu ditijan menang ru'yat pamarentah, NU ru'yat. Nya wayahna nya. Aya masyarakat teh nurut bendu, dikunci sia ku aing masjid. Eta teh kos kitu teh nyeri hate. Atawa anu nyekel ru'yat, sarua bae anu nyekel hisab, dulur. Urang kumaha deui ahli hisab, ya ieu mah hisab ge hitungan doang, ja buktina mah ru'yat. Sia kudu nurut atuh ka aing, ja sia ngaji-ngaji di aing, ku aing atuh di papatahan ku aing, wayahna kudu nurut, aju teu nurut, nyeri hate, capek tak kos kitu, aju sasalaman ge, dijauh bae lah, teu kudu jasa teu nurut ka aing. Aju sakumaha we, beres. Malah mangga sia mah teu kudu datang ka aing, sia mah ngan hareupna doang ka aing ge. Sakumaha undur-undur. Sia mah hareup heueuh itu kan ngajebian ka aing geus ka ditu. Lain kitu atuh jadi kiai mah. Kanyahoan teh jero hatena. Loba kalajengkingan berarti tah mah. Loba bilatungan lain kitu. Wayah nyaritakeun bae dulur kabehan urang ibadah ka Gusti Allah. Nya, ieu aya tim ru'yat ti pemerintah. Geus kurang kumaha deui yakinkeun eta teh menang pemerintah. Di pemerintah aya kiai, di ditu aya NU kurang kumaha. Dulur kabehan nya. Ai brak teu nurut atuh geus. Ai ilas bae oh teu narurut atuh geus atuh sia-sia aing wae sasalaman dosa salaman bae. Saya lebaran kawan aing mah ka ditu geus atuh geus masing-masing bae nya. Geus beres Bu. Ngomong mah ngeunaheun. Coba buktiin nah. Tetangga kuari aya teu nyaba-nyaba acan. Bong beda lebaran cenah. Nanaonan eta kos kitu nanaonan. Ya tuh keyakinan mah hese dibiluk-bilukeun emang kumaha kitu keyakinanana. Sakumaha hesena nyana yakin supaya kahisab atuh hese. Ya urang hisab ge deuk ka ruyat atuh hese. Ya urusanana ieu mah lain nu teu nyararaho nyaho. Ngan urusan keyakinan aya naon di jero hatena make teu yakin ka urusan ruyat pamarentah. Aya naon deui di pamarentah make teu yakin ka urusan hisab anu sakitu hebatna meunang ulama. Atuh mah hararese ulah-ulah kakara kos kitu tah mah kakara kos kitu beleutik batur nyembah ka batu tikerkeun ku sia hese. Geus urang mah dakwah bae dulur sadaya ieu mah atuh sakadar nyaritakeun bae hisab mah kieu ru'yat mah kieu. Lamun bisa mah tah miluna ka ru'yat bae ulah ka hisab ya hisab mah tah kaulna ge dhaif. Ulah dituturkeun hisab mah sapira tah mah ru'yat di jero kamar. Nu mentak aya ru'yat langsung aya ru'yat di jero kolambu. Mana bisa ru'yat di jero kolambu? Ya teh ngaranna pan hisab mah ru'yat di jero kolambu. Dulur nya geus maningan ka ru'yat bae ka ditu nya ulah milu ka hisab. Di kitu-kitu ge tetep kula mah dek milu bae cenah ka kiai. Ih ulah henteu dek milu bae. Kumaha mun aing ka neraka? Atuh bareng jeung kiai ka neraka mah tak naon teh. Ji. Pan atuh kitu amat hese keyakinan. Tah, urang kuari menghadapi jelema-jelema nu kos kari itu lamun urang teu ngaji tasawuf capek. Tungtungna bendu bae ka kiai na ge bendu. Moal aing mah salaman. Sebabnya nama hisab nyekelna. Teu hayang aing mah nyaba ge teu hayang. Gurat batu aing mah datang ka kuari moal nyaba aing mah. Ieu sanu rugi atuh sabodoh. Ya Allah ya Rabbi, aju nu hisab hayang sebabnya nama ruyat. Hayang aing mah. Dek nanaonan. Kuduna ge dakwah mah dakwah bae ajakan ka Gusti Allah. Lah, tah urusan puru leutik da ge leutik biasa. Kunaon aju digede-gede atuh. Disisieun nyana nu teu salat teu diantepkeun bae. Disisieun nyana teu puasa diantepkeun bae. Cek cenah mendingan teu puasa cenah daripada jeung kiai nu make hisab mah. Mending teu puasa. Coba nanaonan eta. Ngomong hawa nafsu eta nu kos kitu ngaranna.
eta teh ngaranna make naon kitu teh make tasawuf lain gitu. Iya tuh tugas urang mah dakwah. Ayo bae nyaritakeun ru'yat, ayo bae nyaritakeun hisab. Adapun ke jelema dibere keyakinan masing-masing. Lempengkeun coba ulah kena percaya ka hisab moal bisa. Lempengkeun ulah percaya ka ru'yat moal bisa. Sebab naon? Sebab di jero hate teh aya sir. Urang teh berangkat ti sir naik ka kolbu ti kolbu naik kana ruh ti ruh naik kana jasad. Sir manu bogana Gusti Allah set gasupkeun keyakinan atuh eta mah kos kitu mah. Teu bisa dibulak-belok tah urusan anak. Geus urang mah dakwah bae tah Kangjeng Nabi Musa sakitu dakwahna hebat jasa capetang jasa tetep bae wayah moncor mah moncor bae. Kangjeng Nabi Musa teh dijanjieun ku Gusti Allah Musa setelah Firaun hengkang di dunia bakal dikerem ku aing Mesir bakal digantian ku kaum Bani Israil anu ku anjeun dipimpin ayeuna bejakeun kan ku Kangjeng Nabi Musa ka masyarakat Bani Israil. Engke maneh teh bakal dipanggil ku kaula kita datang ka Gunung Tursina nu maksudna bakal dibere kitab Taurat. Maneh teh bakal langsung mukalamah jeung kaula ke dina waktu anu geus ditangtukeun sekedar bebeja ayeuna mah maneh ngabejakeun ka masyarakat jung bejakeun. Kangjeng Nabi Musa dakwah. Wahai kaum Bani Israil, Allah geus ngabejakeun Firaun bakal hancur, Firaun bakal pae, urang bakal salamet nyebrang laut kaler kulsum. Begitu urang disalametkeun ku Gusti Allah bakal dituturkeun ke ku Firaun beserta kaumna. Firaun bakal kanyut terkerem di laut kulsum tersebut, urang bakal salamet, urang bakal ditita ngagantian kerajaan Firaun, kerajaan bangunan-bangunanna bakal dihancurkan ku Gusti Allah. Urang bangun ke didinya kula bakal menunggu instruksi ti Gusti Allah. Gusti Allah bakal manggil kaula, engke Gusti Allah teh bakal mere kitab ngaranna kitab Taurat. Urang hirup ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturan-aturan Gusti Allah anu bakal aya dibuat dina kitab Taurat. Urang bakal kos kitu geus dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa. Eta kan pibakaleun pohar aja kan. Masyaallah. Kacaritakeun mah waktu harita Kangjeng Nabi Musa diudag ku Firaun. Kabeneran Firaun teh kapandek balik deui lantaran rarasaan Firaun ieu mah jalaut aing teh teu ngabangun. Begitu dek balik deui Allah nurunkeun malaikat Jibril dirupakeun ku Nabi kanu naekna Kangjeng malaikat Mikail. Didinya teh kapan Kangjeng malaikat Jibril teh lumpat dihareupeun kuda Firaun nu kabeneran. Kuda Firaun lalaki kuda anu ditumpakan ku malaikat Mikail mah malaikat Jibril kapan dirupakeun awewe abeh nuturkeun teu kacaritakeun masalah nuturkeunana salah sahiji di antara kaum aya nu ningalikeun ngaranna Musa Samiri. Musa Samiri teh ngajegeg bae ningalikeun eta setiap kuda anu napak karena bebatuan teh begitu diangkat kok jaradi. Malaikat Jibril teh garupa kuda. Ketika malaikat Jibril ngangkatkeun sukuna didinya teh jadi langsung jukut-jukut. Napak tapak suku malaikat Jibril teh jara dijukut berarti di dia aya maul hayat. Padahal batu kapan? Batu. Koplak unggal tapak suku nak jara dijukut. Ya Allah, Musa Samiri memperhatikan berarti di dia aya maul hayat cak jana. Erita langsung ku Musa Samiri dicokot eta urut tapak kuda malaikat Jibril teh sagenggeman.
nya nama balik deui ka Mesir didinya nyana ngumpulkeun perhiasan kaum Kipti tina emas jeung perak didinya kunyana digodog sanggeus tadi digodog dirupakeun anak sapi atuh juga jadi anak sapi tina emas jeung perak anu sakitu indahna kuari kus Musa Samiri eta teh menang nyokot tina tapak kuda kitu malaikat Jibril diasupkeun ka sungutna dibawakeun cek pikiran Musa Samiri lamun tapak kuda jara dijukut berarti lamun diasupkeun ka kuda bakal hirup ya kuda diasupkeun ka sungutna tak hirup kuda menangieun tina emas lain kuda naon kata di anak sapi dibentukeun anak sapi pedet ngaranna diasupan ku eta jadi hirup bayangkeun coba bisa lempang mangkaning tina emas lain mas tono ieu mah asli kapan kaget kabehan ge indahna luar biasa bayangkeun ku urang aya anak sapi tapi bentukna emas dibentukeun anak sapi ya Allah pohara jasa kapan atuh masyarakat barang geus beres kabeh para raeh di laut Musa Samiri nyieun-nyieun bae Musa Samiri nyieun-nyieun bae cek Musa Samiri Musa anu ngaku nabi teh di mana meureun ayana ayeuna mah urang makan teh nyaho nu jelas mah kaula ieu adalah perwakilan ti Gusti Allah naon maneh ayeuna kahebatanana ye anak sapi menangieun kaula titah ku Gusti Allah ieu teh dijieun tina perhiasan kaum Kipti tina emas campur perak deuleu mengkilapna ge luar biasa nah kuari jadi hirup ya anak sapi teh sok kira urang tongton ku kabehan bener dikaluarkeun jerebas sarujud kabeh ka anak sapi brak sujud kabeh ka anak sapi atupan kabeneran kaum Kangjeng Nabi Musa anu kebagian teh kamari hayang patung teh menta ka Kangjeng Nabi Musa coba ijalana ilahan kami ge hayang pangeran nu kadeuleu cara itu tuh bareng datang ke Mesir neuleuh anak sapi disarembah atau langsung sujud deh berak teh sujud bae ya Allah ya Rabbi kuari suasana geus berubah deui kamari Firaun anu pohara biadabna kuari Musa Samiri nyieun anak sapi tina emas haju lamun digerokeun ku nyana ai pedet sini cak Musa Samiri eta lah coba tambah coba tungkul coba nyilek culak coba depak nurut jasa durut nyana kapan anu nyieun nyana anu ngasupkeun eta tapak ta naon kuda Kangjeng malaikat Jibril ya Allah ya Rabbi atuh geus bae jelema kabeh sararujud ke anak sapi mantak ulah kaget lamun di India ku hari sujud ke anak sapi sararujud aya ti dituna teh anak sapi teh horegana masyaallah karim da tinggal ku hari Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah kakarake ngadenge selenting bawaning angin bahwa di Mesir teh aya ekses anyar aya Musa Samiri nyieun anak sapi jelema ku hari kadarinya kabeh ibadahna pohara cak Kangjeng Nabi Musa sugan teh hajur deuk narurut janten teu biasa bae pohara eta Kangjeng Nabi Musa sakitu ge eta dakwah pohara jasa tetep bae mah iwal bae masyarakat mentak lamun urang jadi kiai lah kiai mah sapira kiai atuh lain wali-wali acan boro-boro wali solihin ge lain ngan ngaran doang solihin lain boro-boro wali solihin ge lain komo nabi mentak kakarak haju diaromongkeun mah ku kiai deui diaromongkeun ku ustad diaromongkeun ku jawara ulah nyeri hate ragap dada atuh sapira aing nyai mah ngariung lagi hayang berkat bae atuh wajar bae diomongkeun ku batur menya atuh nu lain wali di wali-wali
tuh kiai anu mah wali ajunya na beringkak bulu di wali-wali heueuh buku lain teu bisa kitu ieu kacak Kangjeng Nabi Musa bae ge eta dakwahna tetes bae masyarakat teh kos kitu Kangjeng Nabi urang ge mah komo sarua bae nah kuari mah Kangjeng Nabi Musa teh sesuai jeung perjanjian Gusti Allah Musa anjeun teh dipanggil ku kaula kita menghadap bakal kapanggih muka lama jeung kaula jeung maneh datang ka Gunung Sinai ngan Musa ulah sambarangan boga syarat heulandan siandek muka lama jeung aing mah naon Gusti syaratna hiji beteng teh heulanan kosongkeun tina kadaharan dunia ulah dahar maneh jeung ulah nginum salila 30 poe ngan ai kitu mah ngabukaan doang setik sasiripit masalah atawa ngadahar korma sacuil masalah lamun maneh kuat kos kitu bakal mukalamah jeung kaula sok picenan heula eta beuteung kokotor jadi Kangjeng Nabi Musa puasa 30 poe 30 peti Masya Allah lain puasa cara urang mah kapan puasa teh atungan pindah dahar doang nu tadina dahar jam 10 isuk-isuk atau jam 11 hari mah teh nu tadina jam 5 setengah genep dahar ku hari mah teh kebe dikapetingkeun anu tadina teu puasa mah dahar teh gan 2 kali barang puasa mah 4 kali nu tadi keur puasa mah teu aya segala rujak segala naon barang puasa di aya tuh bonteng suri beak beureun saton mah sabulan puasa kopi pabrik kapal api di drop ku jana Jakeur teu puasa mah teu Masya Allah barang puasa pohara jasa datang ke beak stok kopi susu beak datang ka susu pamajikan ada dipencetan punya beak pabrik susu di drop punya Masya Allah eta kan pindah urang mah deuk kumaha muka lamana jeung Allah jalain puasa kos kitu batu pindah dahar ai puasa mah kapan diberang teu dahar ti petinggi teu dahar geus buka doang seripit nurutan Kangjeng Nabi Musa tah sakitu doang coba geus sapoe 2 poe nah barang 5 poe ditimbang geus 2 kilo eta puasa barang geus menang saminggu atau 10 poe geus tinggal awak tinggal tulang taleng doang eta puasa tah bos eta puasa tah kos kitu tah geus eta kos kitu bakal boga kaindahan ieu mah tadina meme puasa ditimbang heula 60 kilo barang lebaran aya 120 kilo ieu mah bisa jadi pegulat atuh ieu mah Masya Allah paharanya saya mah kali Tuhan belum puasa teh kali Tuhan lain puasa tamah tuh kos kitu mah jadi buta ngadadak tamah tuh teh ya Kangjeng Nabi Musa ya Masya Allah puasa 30 poe 30 peti seripit buka seripit peting teu sare beurang teh puasa kan bulan naon ieu bulan Hapit barang beres 30 poe Kangjeng Nabi Musa dek berangkat ke Gunung Tursina menghadap Allah sesuai jeung panggilanana Kangjeng Nabi Musa ngarasa teu betah sungut rada bararau Kangjeng Nabi Musa nyiwak maksudnya supaya ulah bau ka panggilan Allah beres nyiwak ditegor ku Gusti Allah Musa ulah jadi maneh menghadap ka kaula ayeuna lantaran aambean lu tadina seuit jadi bau tambah puasa 10 poe deui aduh cek Kangjeng Nabi Musa jadi kos kieu ya gara-gara nama Kangjeng Nabi Musa barang nyiwak nu tadina dikelilingi ku malaikat-malaikat
malaikat teh ngelilingi Kangjeng Nabi Musa nu mantap mengelilingi Kangjeng Nabi Musa lantaran kaambeuna seungit jelema nu puasa teh kapan ambe sungutna seungit ambe irungna seungit ambe ceulina seungit ambe kelekna seungit geus sagala rupa seungit atuh malaikat teh juga pada ngarariung di madi Kangjeng Nabi Musa muteran Kangjeng Nabi Musa ka mana bae ge dibarengan ku malaikat lantaran seungit anu luar biasa kadang-kadang tembong malaikat teh kadeuleu ku Kangjeng Nabi Musa cek Kangjeng Nabi Musa ieu maneh saha ieu ambalayah lobaan amat ribuan kami kaum malaikat deuk naon maneh di darieu cek malaikat kami teh ngambe sungut anjeun teh seungit luar biasa oh cek Kangjeng Nabi Musa pohara orenganan puasa barang Kangjeng Nabi Musa nyiwak malaikat arindit kabeh dibere tembong ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa hei malaikat di kamarana comeback parah tau orang luar negeri berarti comebacknya neta ya Allah cek Kangjeng Nabi Musa dek barali ka mana ka nagara kami deui emang kunaon bau maneh ku mah gara-gara nyiwak bau ya Allah lu mantak ditegor lah ku Gusti Allah Musa tambah 10 poe deui Kangjeng Nabi Musa langsung nambah puasa deui 10 poe karak didinya Kangjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina mentak pantas cak Kangjeng Nabi la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski yakin ai mambuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misik masyaallah coba ge lamun dulur urang babaturan urang puasa coba kurang amban coba sia hah gitu coba aja pada nurut dan hah oh bisa utah dirinya urang pan teu akur sih cak Kangjeng Nabi la khulu pamisaim atyabu min rihil miski pan boro-boro leuwih tibatan minyak misik ge jeung minyak amreh ge henteu kun ya aneh di dituna indallah munggu Allah ambe jelema nu puasa leuwih seungit munggu Allah tibatan minyak misik ka ambe lah ku malaikat madak lamun jelema loba dahar jauh ku malaikat ciri jelema nu loba dahar dayut beteungna asa jelema nu dayut jauh jeung malaikat cak nu dayut ge pan nyinggung aing sia teu senang nu dayut goblok teh kiuci sampugu aing mah dayut ge lain kurang dahar sebeudaan nya eta pugu maksudna kayak gitu aya dayut loba dahar aya dayut aslina ti ditu gimana dunia maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana aya deui gegeplak di dahar deui terus bae malah bakeur ngaji ge barang dahar bae naon bedana jeung orang koros eta jelema lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana ore koros cek no di luar sial ka aing atuh kadanan tapacara Kangjeng Nabi Musa 40 peting dek menghadap ka Gusti Allah atuh urang mah tapat teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa masyaallah komo di imahna geus nyaho jasa mah di imahna mah geus pokona bakso asup somai asup kolot asup naon deui ayo coba beuh budak naon deui kunya ayo geura sagala rupa diasup-asupkeun atuh naon bedana jeung ore koros eta mah lamun ore koros liwat nya ge ngadadah sama nih ye sarua jeung ore koros eri ore koros ge masyaallah datangkannya nama digergetan ku ucing meng gregetan jasa meng nyala nyumpan goblok teh jelema sial teh jelema emang kunaon dahar ka tulang-tulangna di dahar
cak meng bobrok cak aing acan mantap wayana dahar sasakeun jak meng mah tuh mantep meng ge nyumpahan teh ku galedeg Masyaallah lu tak cekolot baheula badi imah sing ada lamun beurit paehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugan nya nama beukieun ka begaban teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon teu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseseupan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi inu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rizkina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa aja lemah geus teu malah lanjur ya kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat biasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deulekeun ge dina kitab coba dengan hikmatna ge we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu henteu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun geus kitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mamana mati lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di imah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh aja meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan imah anyar deui datang deui hese meng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ade cucurut udah dipaehan bari kula awas eta cucurut teh beurit paehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah paehan bae beurit teh 2 jadi wal beurit yan kosimu lagi sepen wa nyingingun wa gerehi hiji beurit nyinging jeung wadua lain nying teh nu nyinging mah paehan bener ya mah beurit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusaknya nama jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut beurit nyinging beurit keneh beurit gede beurit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut beurit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha beurit atuh lain ka aing sia di ditu di imah mah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya guys Syekh Nawawi tah mah Syekh Nawawi keur ngebahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir lamun cerita ti awal kan panjang kang Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nak naon deuk kitu naon garang-garana deuk nyita kitab sebab percitakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir sakalian deka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deka Mesir pohara aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran dek aya kiai di Mekah ngan aslina ti Banten Masya Allah pohara jasa
Datanglah ke Mesir, ternyata rame di Mesir teh. Kaget Syekh Nawawi disambut ku kabeh. Ngan ti jauh kene. Cek Syekh Nawawi teh, wah asana ieu kajian kumaha ge ieu dek aya permasalahan bahsul masail. Jubah Syekh Nawawi dibuka. Dibikeun tah ka hadamna. Ieu make jubah aing. Ya pakai geus ngomong. Geus bae. Datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan. Wow, eta nu disambut mah. Syekh Nawawi na di tukang bae. Tinggal hadamna bepan jadi kita terus bae sia makanan. Ngomong jasa sia. Atunya nah, pohara jasa. Masyaallah. Tungtungna mah hadamna nu jadi kiai. Oh, atuh diajeng-ajeng segala rupa Syekh Nawawi mah nyempot bae kiai di tukangeunana. Seuring bae Syekh Nawawi teh. Dihormat segala naon. Nya lagi empot-empotan ngene Syekh Nawawi. Ya jadi kos kieu teh cek teh ieu. Saya bae lanan. Terus embung kanyahoan. Urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada. Aing abeh pajar kiai kumaha udeng-udeng. Woi. Eleh roda Vespa mah. Jubah 2 lapis hareudang elos penting aing pajar kiai beulanan Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai bener bae bahtul masail kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana nyeuleuh terus cak hadapna aing bisa naon atuh ieu tapi jaga Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula jana ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab bahasa Arab bisa kabeh waktu kabeh ge gideug bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebat jasa padahal hadamna eta lain lalagaan heuh pohara jasa barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid dara riu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi nu asli teh kalau asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup barang dicokot deui jubahna kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake ilmu eueuhan cara aing jadi bodoh deui ku ari. Jipan jadi kos kieu teh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi ku ari geus kajahoan biasa dieu kieu teh. Eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan. Bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting. Kepiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram rajungan mah halal kepiting mah haram teh eta teh kan di masjid contoh kan di masjid haram kepiting halal rajungan ngan contona kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot dikelek set nah ieu rajungan kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan coba Holil ai kapiting kos kumaha belah katuh cenah kapiting mah di dieu cokot set ieu kapiting ditinggalkeun tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar Ki Holil nama jadi jang contoh doang eta kabeh ulama un bisa ngomong si Holil pun bisa nama cenah kana tah dikelek timbul rajungan timbul lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bikin toko rajungan ujianana mantap terberean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing itu jadi nya nama tuh kan Syekh Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan iki ya Allah ya kabeh kaget
tangkal rambutan dikelek ya. Naon deui ciri eta Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir. Di dieu disokot dieu. Salak Bogor. Dicabut dikelek kabeh ge malalotot we kabeh kiai. Lain lawanan di mana Nawawi mah pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh. Kabeh ge tercengang kabeh. Geus ulah dilawan di mana Nawawi mah. Ulah dilawan atuh. Bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan. Malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mana iwal ti Pandeglang cenah. Daerah Kula. Naon eta Nawawi cokot ti dia di beuteung. Kadu. Iya ti Rumingkang cenah ieu kadu. Pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi. Pohara jasa pan. Masya Allah kunaon eta bisa gitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kul fayakun Allah dibikeun urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun cabutan ku sia kelek datang keluar bege moal getihan bisa tama lain kudu kos kitu tama kudu puasa lillahi ta'ala. Masya Allah nah ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina jangan naon ya dibere kitab Taurat ku Gusti Allah jang tata genan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ulah keluar ti kitab Taurat kos urang kuari ulah keluar ti kitab Al-Quranul Karim ketika urang keluar ti Al-Quranul Karim kuari mah moal nanaon deuleu engke di akhirat anu ngagugulung lain Al-Quranul Karim rasakeun engke di akhirat rasakan ke di akhirat kuari mah oke baik iya baik tapi engke di akhirat ku bah Masya Allah karim nah iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji wa wa'adna Musa salasina lailah ngajanjikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe 30 penting teh maksudna nu kallimu nanti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poeane Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe ankara lupa pamih lain dari rarasan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat deuk bicara jeung Gusti Allah sungut bani bararau pastaka akhirna Kangjeng Nabi Musa nyiwak make susul maksudna ngabersihan susu ngabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah pamarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liukallimahu bi khulufi pamihi maksudna Allah yang rarasan teh make ambean urut puasa Masya Allah madak kita ditambahan dari Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyr kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patamma miqatu rabbi arba'in lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe 40 penting kuari magis 40 penting mantap urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran buka na korbat cukup hiji bae bu nginumna sasiripit besat beres
Sahur korma hiji nginum saseripit sepoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep. Ditanya ku pamajikan ke haji ieu puasa maksakeun amat datang ke kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar. Coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakalna dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti ya dihuapan ku pamajikanna oh iya horeng Lailatul Qadar ieu teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nangieun aing lain usia ulah dialku ku sia lantaran yang nyeun aing jauh kadar kakuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kulo dahar sia wasrabu inuman ku sia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar nginum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia dek bersyariat silakan asal ulama mabok bae kulu wasrabu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejli karung goni ya kerja siang datang ka tarawih ge kita jadi imam masih siapa bae emang kurang gitu pan biasanya jadi imam aing teu kuat asa beut teuing teu kuat aing jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat daun teu aing atawa wal benang Lailatul Qadar tah puasa sah-sah bae tah betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah lamun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing aing ngaho kadar kekuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka masyaallah nu mantak beda ieu mah norekat bae po ai peutingnya bandeng di lembur illallah beuh ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah torekat kos kitu mah salah tuh emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallah na norekat batah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan ieu teh maksudna dengan salat berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar nah daharna ukuran jang salat sabaraha huap cukup eta teh 5 huap gak gendap huapna geus doraka je kumaha gitu pamajikan ku ari urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin lamun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat henteu sabenerna mah ieu mah dalam rangka suluk deuk ka Allah ketika nya geus usul deuk opat ge masalah memena sebab ieu mah jadi hal pan cara bertentangan atuh jeung syariat ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh ya syariat pakos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasrabu wala tusrifu ketika neuk nyaan Kangjeng Nabi Musa ge Kangjeng Nabi Musa ieu 40 peuting berarti kan eta kaluar ti syariat Kangjeng Nabi urang naik ka gunung apakah dahar henteu mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan teh mah roti hiji sabulan sia mah roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge leg kurang kene dak euy aya kene roti aya kene dak tah ieu hiji deui dilegeg deui leg aya kene dak atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae urang mah hese deuk ka Allah lain deuk ka Allah make aturan masyaallah make aturan khusus tadi mah syariat secara umum ieu mah tarekat secara khusus sebab deuk menempuh hakikat atuh lain deui pakaianana lain deui ketika can usul mah dahar lain deui sare lain deui teu meunang we ahli tarekat mah sare encan tunduh teu meunang ketika tunduh keur gaji ge hees bae
tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babet teu nabak beda jalurna itu masyaallah nah ieu Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teu imkanin Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita keret teu bisa make syarat Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing ketika deka aing puasa heula cacak nabi deka Allah dipanggil kudu puasa heula ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula beteung sia beresan heula bau ka ambeuna ku aing cek Gusti Allah boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing bau dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut dua poe ngising hitut berdatang ke nanaonan di jero beteung teh 30 poe ka ambe bau sungut teh nyiwa tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang muka lamah jeung aing teh puasa tamah deui sia fa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe ieu syarat Kanjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina make syarat puasa heula jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar syarat puasa heula puasana puasa khusus kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar intip ku sia di Gunung Karang datang ke pagi bae moal pindah sia ka Gunung Santri paling kapanggih jeung tukang sao sia pindah ku ari ka Banten kowo di Banten mambaya tukang sao malulu mal bisa yang intip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia ikhlaskeun ka Gusti Allah kakarak intip tanggal 2 hiji tanggal 23 tanggal 25 tanggal 27 sok intip loba jelema nu kapanggih geus teu menang bebeja brak kaget sesuai jeung kadar derajat dirina anu langsung neuleuh aras nu langsung neuleuh Baitullah anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya nu mantak Lailatul Qadar mau nanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya sebagian nama manggihan terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar kamari ge orang Cilongok ieu beneran nih mah nyana bangun bungaheun jasa gua ditanya sia bunga apa tes kapanggih jeung Lailatul Qadar di mana di Puri sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri jam sabaraha tadi jam 5 boloon teh budak kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar aduh ampun cak cara geulis jasa teh Lailatul Qadar meureunana maksudnya sih ya eta mah herang cenah kiai herang ngagenyai oh meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ge ngagenyai di Puri kapanggih jeung ngagenyai goblok teh jelema eta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP nama lain urang Cilongok lain mal aya urang Cilongok mah kos kitu moal malih bejakeun ku aing mah pokona teh Kangjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah syarat puasa heula bersihan beteung bersihan kolbu geus puguh kolbu mah Nabi berangkat wa qala Musa li Harun ka Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentuk nangke bakalna teh kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berarti kan kaditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli
wala tattabi' sabilal mufsidin. Hampura kakak ukhlubni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem harun wa aslih amrahum rarapi urusan ananya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus gadenge selenting bawaning angin sanajan barican kapanggih jeung jelmana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asik kumuafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin. Lamun pemerintahan urang ku ari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah. Lamun di daerah bae korupsi berarti kan mufsidin nya eta. Lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endahan diantep mufsidin berarti tuh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep punyana tuh nu judi lain diberesan diantep punyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjunian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka lah ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran banyak ku ngakuran mah ge tak eta teh geus akur pemerintah teu ngayakeun gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui cima teu nyaho tuh tokecang bae sirana si ratu tah sirana si ratu eta ratu teh awas tah awas eta bahasa kolot baheula wali eta je abang kumaha kita teh artina aing mah cicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi mui ye kiai kos urang mah kos kieu tah di mui henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu suacablakna ngomong sabodot teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodot teuing teh mah ji hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pamarentah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan tarolah kiai-kiai mah jaman urang nana nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah ka ieu teh jaikeun nu bodoh ngaji mah tuh maksudna mah lain kos kitu ieu urang babarengan ketika aya pamarentah salah tegor mentak kula mah negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abe naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendi be hayo sia emangnya lagi kitu bae ka aing mah ya tuh tenang bae sabaraha tahun sia hirup di alam dunia ieu tulisanna ieu Pak malaikat teh naon gawe sia ngaji jadi pemerintahan sa Jokowi aju gubernur sia sa Nenggelis ganti ku atuh aktor bupati sia Zaki camat sia mah dibejakeun ku aing ngaranna urang Cilongok lurah sia dibejakeun be tang waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah henteu ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi perzinahan henteu asa sicing bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna deuk ngabejaan tah pemerintah teh teu pernah
berantas eta. Pemerintah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh aya asli namangan dedengean be koran aya televisi aya jeung jelema-jelema nu deukeut ka pemerintah bejana nyana korupsi atuh kalau teu nyaho jatuh dibere bere geus saeutik. Aju siap pernah negor pernah ira negor melalui pengajian kugula ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD na ayang ke CD di itu bang CD enggak di itu ayah bener cak Gusti Allah malaikat haji uci salametkeun mantep jasa geus mantep jasa geus lah eta bentuk dakwah itu negor-negor acan atuh kumaha tuh tanu di MUI cicing bae di NU cicing bae awas di Muhammadiyah cicing bae awas kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallahi bener jeung teu nama bebeneran nya nama bangun Al-Qur'an nyaho teu nyan jeung teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa umat Islam adalah jihad fisabilillah dijadikeunlah mata pelajaran kemudian dijadikan kitu ujian kuari kapan dikritik ke pemerintah teu masalah tah urusan nyana tah mah di Banten satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gimana cenah ki Banten aing teh nyaho kana kos kitu bae tah eta kan kritik urang dek ngadirikeun secara praktis pasti dikritik bae di urang sebab Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi ieu kumaha mah henteu naon kitu ngaranna henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas kos kitu lah mau ditanya agamana heuh sama suruh saya turun Habib ya tuh neng gelis ge Islam saya wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati apun eta si neng deui bae eta ku poloan urang Pandeglang nu dipilih neng deui bae eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh nah eta engke pan tita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu urang mah ngan sakadar nyaritakeun doa buat ting di dia gak mau nasi neng mah gue lagi milih iya Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek urang tinggal bersihan bagi hese jasa urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katu cakaten naon mikiran batur sorangan bae ka Allah si anu mah katu naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah kakarak rada tenang pikiran di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawab lah batur di keluar gitu sorangan tek ngaji nyaritakeun urusan dunia makhluk dunia pek bae tapi ketika berangkat ke Allah sorangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan nah wagala Musa liagi Harun cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ukhlub nih maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum waslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tattabi sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge eta ge geus sarua bae mangga Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti ai adirek berangkat ba iraha rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalafah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah kuari Kangjeng Nabi Harun kakana nu kita urusan umat bakal kumaha kacaritakeun Kangjeng Nabi Musa engke wallahu alam bisawab